iman. Kade itu nu kadua urang teh berehanana kana naon, kana perkara harta anu sigeutkeun kade urang bila mana boga harta wajib aya hak jeung kewajiban anu kudu dikaluarkeun bila mana urang geus mampu. Nyata disebutkeun zakat. Disebutkeun zakat eta. Bahwa Allah dina Al-Qur'an seueur ka bina-bina maretahkeun zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Seueur. Gitu. Dina awal surah Al-Baqarah dawuhanana diantawisna we diantawis ngana kokohkeun urang ku hartana anu geus dipasikeun ku Gusti Allah ka urang. Kumari sakitu kade bilih mah bilih urang bila mana geus jadi harta hilap kana kewajiban paur ka diteunat silaka ku eta harta sabab urang dina hakikat mah teu boga naon teu gaduh harta teu gaduh urang teh tempat teu gaduh urang mana urang harta tempat teh urang cicik di gaduhna eta Gusti Allah. Kade urang lamun urang ras jalma urang muslim ras jalma anu iman wayahna atuh bila mana geus mampu mah wayahna eta kudu dikeluarkeun zakat. Di sebagian mah urang anu dikeluarkeun zakat teh bila mana urang boga ajis 1 juta. 1 juta teh eta aya hak kewajiban nyaeta kudu ngaluarkeun sabaraha nyaeta 25.000. Dina 1 juta dipasihkeun nyaeta ka mustahikina nyaeta anu hak dari mana eta zakat 25.000. Dina 1 juta kira-kira kageundeung eta dina 1 juta disokot 25.000. Tapi nahana meuni hese teh tak kitu lamun urang hayang dilebatkeun nyaeta jalmi anu berehan mah nyaeta jalma bila mana geus aya nyaeta urang hartana geus nisab urang hartana nyaeta wayahna teu neungkeun kudu dikaluarkeun sigokeun zakat. Dilebatkeun we eta teh detailna jalma anu berehan. Hiji berehan ku ilmuna, kadua berehan ku hartana. Digunakeun dina jalan nyaeta Gusti Allah. Nah, dina jalan Gusti Allah pan diparentahkeun ku Allah kitu. Nya. Nomor kahiji eta. Nu kadua nyaeta jalma anu suka kana babagian di Gusti Allah. Suka gitu. Entah si orang contohna nalangsa tina babagian di Gusti Allah nalangsa tina mana teu. Lamun baladan nafsu lima mah teu kitu. Jalma suka we. Contohna bila mana di pasihan harta muloba alhamdulillah anu sagede alhamdulillah. Bukan nanti lain orang loba wae tapi dek seger dek sakit tetap syukur ka Gusti Allah alhamdulillah nyata narimakeun kana qada di qadar Gusti Allah. Urang masuk itu kadang-kadang